Mang, kan aja itu penting lewat ke astana di tonggo gini. Heeh. Eta aja aya nu nyung sirikeun sia, Mang. Awewe lalaki. Awewe sorana mah. Terus aja kumaha teh eta? Aja ambek we da disung sirikeun aja keur teu hayang seuri. Sahanya eta puting-puting euy. Teu nyahoeun sih owanianan anjir. Di dinya teh angker sia. Kunti beusi eta mah. Kunti, Mang. Heeh. Sieuna tuh Mang teh, Mang. Sieun, Mang. Sieun atuh aja. Ya, pan kajadian lagi peuting sih teh. Kan make jeung kudu sieun ayeuna. Pan puting mah teu nyaho Mang eta kunti lainna. Nyaho lagi ayeuna. Cuaca menikah tari rizkinya ya. Puguh. Tara ti sasari. Meuli naon atuh geraji? Hayang naon di mama? Sigana esteller lah cocok cuaca kieu mah. Anger anjir mahiwal ya Dewi Kunti ya. Please mah. Ya, lamun eueur khawatiris, cocokna bajigur bandrek lamun teu sakoteng. Atuh esteler mah beureunan beuki tiris mah. Anggar saya masuk belat. Geus nyebut belat deui wae ieu. Iya ya, tinggal diharudung simbut atau nginumna naon hesena. Biar dong simut cenah. Naon, Brad? Sararigeun awak teh euy. Geus lila tuh olahraga kos. Besokan urang lari ya. Minjem tapi sepatu nang didinya euy. Minjem sepatu. Heeh. Palingan hiji-hijina anjir. Pan kamari maneh ngomong cenah keur mesen online. Can datang deh. Geus, Brad, tapi katipu kosim euy. Katipu kumaha? Oh, manya sisirangan atuh, Brad, ya geuranya anu katuhu nike. Heeh. Anu kenca ardila geura. Anjing. Saya meuli sepatu atau meuli album musik anjing. Curiga sih ieu mah meuli PCD nya. PCD bajakan sih mah. Ya bari naoge anjir lain nih ke Nike meureunan sepatu mah kos. Kan sabelahna Ardila nya tulisanna. Bajakan gitu mah. Oh, nya, Brad. Muhammad di deui tah, Brad, kosim euy meuli sepatu bajakan kitu kawe heuh. Oh atuh. Ya lamun rek meuli sepatu. Meuli naon we barang-barang dina online. Tingali heula hargana atuh entong tergiur ku harga murah ieu mah nih. Mungkin murah beli sih mah. Nu leuwih parah mah, Brad. Heuh pan cenah sepatu olahraga anjir, tapi ti kamarinya ku kosim diperhatikeun eda ngajetten we, Brad, di juru. Sugan sit up apa push up gitunya, squat jam atuh ari sepatu olahraga mah. Abang kena sepatu atah adol. Sia nu atah adol mah. Sia si ieu nya nu atah adol mah. Si teh kos sepatu olahraga teh maksudna diperuntukkan ku sia dipake olahraga si teh. Sapatuna mah nya ngajedog atuh si teh. Pan benda mati si teh sepatu mah. Parah anjing si Kosim cek aing ge. Serempak deui wae ieu. Ampun teuing. Ya wae ieu anjir ya. Kucing gering. Akhir-akhir ieu nya, Brad, cuaca teu menentu kieu, kadang panas, kadang tiris euy. Oh, pan keur pancaroba gitu. Ai pancaroba, Brad. Sahana pancasona eta. Anger anjing. Please kos. Nya aing geus bosen ngadengekeun ieu pertanyaan yang sangat goblok sekali seperti ini kos. Bosan aing kos. Ya da lain bila mak lampir lain anjing jadi kana pancasona terus teh. Ya pancaroba mah perubahan cuaca anu ekstrimnya teh. Ngerti, Brad. Jadi ai pancaroba mah berarti nya lamun peuting teu kapanasan nya, lamun beurang teu katirisan berarti. Ya heueuh atuh kos. Pan peuting mah moal aya panas, moal matahari lagi eueuh. Ini bolak-balik kieu maneh. Ruangan ngeunah sare nih kan, Brad, kosim peuting nya. Sare banget ku tibra isuk-isuk leuwas, Brad. Kasur leungit. Bisa leungit kitu kumaha deh. Aslina, Brad. Wah, kosim langsung laporan ke RT nya. Tatangga kabeh dikumpulkeun, kosim kehilangan kasur.
Oh tetangga jeung RT asup ke kamar kosim. Nah, terus Ari pek teh Brad katuruban spray anjir. sia tanya tah otak anjir katuruban terpal sih ieu banyak gini kata kadeuleu anjing. Ampun teuing nya heueuh moal kadeuleu atuh moal sih teh cek aing aral ngomong jeung si ieu mah da ampun teuing hahkeun tong hahkeun nya aya wae ieu anjing bantal guling bau pesing. Hari nu disebut Wali Songo, Brad. Eta salapan, Brad. Nya pan songo teh salapan teh. Berarti Aceng nu ka 10-nya, Brad. Mulanya sabde wae sih. Wali di mana atuh aja. Ya. Jauh ceng didinya. Tina sifat kawalian eueuh saeutik ge ceng eueuh. Maksudna kumaha anjir eta jadi wali nu ka 10 kumaha? Geus lain saurang, Brad. Menyebut wali ka Aceng, Brad. Saha? Contohna kamari, Brad. Heeh. Lanceuk, Brad. Pan ngawinkeun, Brad. Tah aweuna teh maot, Brad. Aceng nu ngawalian, Brad. Berarti Aceng wali eta. Teh habis pikir cek aing geus ieu. Terus saha deui cenah loba eta nu nyebut wali? Ka sakola, Brad, Aceng. Disebut wali di bae eta ku guru, Brad. Ya, ai wali eta mah wali wakil. Teu asup kana wali songo. Ya. Wali songo mah eta penyebar agama. Wali. Ya. Penyebar agama. Jadi kasupna jelema anu naon teh ngaranna teh anu suci. Anu suci. Jelema terpilih hungkul eta wali songo. Nu salapan. Tah anu ka 10 mah ieu henteu abus ka dinya. Da jajayuhaneun atuh Aceng. Boga sifat jiga wali kitu. Jeung ya deh wali mah ceng eueuh anu lompat bool eueuh. Wali songo mah eueuh. Normal kabeh nya, Brad. Normal. Anjing. Ya wae ieu pertanyaan ampun teh. Ya wae ya anjing. Daun kadaka. Rubak sih aja. Brad. Aceng izinnya engke mah, Brad. Moal ronda, Brad. Atau mau rame ceng. Mau rame atau ayo mau maneh maing rona. Kapan aya si Kosim ieu, Brad? Heuda anger kudu sapaket atuh ceng. Ye. Lamun aya si Kosim kudu aya maneh. Lamun aya maneh kudu aya si Kosim. Lamun eueuh salah sahiji mau rame anjir ngarona aing pasti tunuh. Teh ka mana di maneh? Sapeting engke be, Brad. Masalahna Aceng isu karek nyokot rapot nu budak, Brad. Bisi kaberangan. Dibagikeun rapot teh budak. Nya, Brad. Coba kudu isuk-isuk teh, Brad. Lamun teu isuk kumaha di lamun kaberangan kumaha di ceng. Meureun bae we. Kapan bisi teu kabagian, Brad. Rapotna karunya budak Aceng geura, Brad. Setiap kabagian kumaha sih teh saroceng. Ya, da rapat mah geus aya bagian-bagianana sih teh. Moal ayeuna kulantaran maneh telat datang ka sakola terus rapotna beak anjir keburu ku batur henteu kitu anjir lain bansos dibagi rapot ceng. Cileupeung aing saroceng ieu ampun teuing. Hah bisa wae ieu anjir ya manuk cininin ya.